jar meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah tinira kaget kunira hamidangan hamidangan Semar Badrana yang ngahuleng ngaraga menang aja anak di mana ayana jang sami jisim abregi henteu terang duka di mana nguping oge nembe kaula nun pangresa juragan ya lamun teu apal barengan aing milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul aing sumpah lukut naon nagara wilubuk hideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jang-jangan orai can pangih aing mawa kamulang uluh pika kitu eta kadulur teh kawin pika kitu sabilulungan anak Pandawa teh eta ngarojongna teh kabeh turutan lain jeung dulur nah ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mu puas jeung kalah bogoh deui ka majikan lanceuk teh sia mah deui batur mah siri rojong siri duku deui jadi teu apa Mar henteu nun what nah maneh apa teh bujang bulan bujang hinga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan nguping oge neme abdi teh ulah hari maneh apa dah abdi ulah iya apa cucungik siapa teh apa naon teh kade ulah heureuy lalawara teh kitu teh keur bingung ulah diheureuyan keur serius aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh ulah banyol kade lalawara nyaho ti mana sia teh dawala ulah karep sia ai sia apa teh apa naon ngan apal Aduh, lalawara teh sia teh. Ulah heureuy ulah hayang dijejep sia mah. Lalawara teh. Pida sia, pida. Modaran ya ganti ayeuna keneh dumanda. Jeung apal teh. Sae ulah. Hayang diteug-teug cingirna we sia teh. Punten atuh kapengkeran. Cing tanggung jawab sia. Tah eta deuleu sangat sungut teh. Sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut nu mata ulah saomong-omongna deuleu. Ulah nalawora. Balik. Semaka pihatur diuk. Punten kapeng sok. Di ayeuna keneh we gan idek dek banyol sia teh mah. Potongkeun ngan jujungik negara. Dawala. Ulah Hampura ieu lain banyo. Lamun maneh banyo tingalikeun mamalana. tah ceuk aing oge sia doraka. Aya nya merat. Doraka ti aing kieu teh. Lamun heureuy si dipaehan wae. Ayeuna we paehanana kan cuman. Da moal apal, moal bari oge. Da pasti mau apaleun nya kan. Kadunya teh heula keneh aing. Mun nya aing teh nyaho sia nyaho.
sanajan atuh da aka pangheula apa naik pengalaman mah beda-beda lupa pengalaman hirup dina sini teh heula aing bieu nyaritakeun teu ngijem ceuli teu ngijem panon aing nyaritakeun apa sumuhun bener siapa hanten aneh kula lalawora sia cek aing oge podaran sia eta ku nyanyahoanan lain naon lamun maneh apa di mana ayana ai di mana mah duka kula iya sok sia sok ngomong sia tolos dikorong dan cek abdi oge totongkeun ngajagaan dengkul kenyang dah sunut ngomong sia atuh dah moal tek tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek ieu mah sunut membuncangan jawab di mana mah duka Ai bieu nyaritakeun apa naonana sia teh abdi mah apa teh kanu apaleun oh jadi aya nu apaleun aya kulan saha aya di dieu lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok teh nyokeun aing mah sia nya ge sia hareupeun bapak ku aing mah hareupeun dudungan ku aing dari pencit kuriling sia pakat ku sieun ya bedog nanti abdi gan ya bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek jurig sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang naik irung segede emer apa jadi aya nu apaleun percis lamun teu ngaku tengeulan pagan alah sia gaya ngisi nge kita ini sok luas si monyong mah teh deik sia eta mah nyilakakeun baturna teh luas eta benar di mana jelmana teu kedah dipilarian aya di dieu kan tu nyalukan ada mah teh kakak aing teu ngeunah hate hidup wala maneh yang udud lah teu beuki udud endang geus eureum cete dola dewek boga cengcelengan dola bisa rek dipurak geus 7 kali 5.000 euy di usiana ge dipurak kosong cengcelengan sabaraha jumlahna teh gara sok 7 kali 5.000 saeulah ada ulah 11.000 oh 1,5 juta meureun mah nya heeh mau dibikeun lebar gede mah benernya eta ngadenge juta gede teuing beurnya lebar ngadenge juta da bener teh kusi gareng disumputkeun yang celengan lagi euy sumputkeun ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh 1,5 juta leuwih bisa jadinya leungit kita cengcelengan lagi euy sumputkeun ku si gareng di balong saha nu apaleun ulah nu apaleun lah pun bapak ulah tah nya nu apaleun teh ieu tah ya keun antep jadi kakayak euy ngedoraka sia wala teh biasa ngemplok bapak maneh apaleun ulah sumun tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan paksa Aisyah naon sia teh tong disumput-sumput ieu teh dunjungan teu bingung mun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai lamun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai cuman aki-aki kitu mah nyumputkeun ilmu antara mandi mentak hideung gitu teh kok bener teh teh wala sing jeger kumaha dongengna
Ayo dongeng nama kapungkur. Dah. Abdi wangsu ngarona aya nu gegelenengan. Si horeng diintip teh pun bapak sareng emak duaan di kamar. Ya, si eta mah tega ngintip kolot. Murukana moal duraka hese ngara syarat eta dieu. Ai gegelenengan teh pun bapak teh sareng emak mayunan cempor. Bari muka kitab Gigireun ucing. nya digigireun ucing. Tuluy. Ma cenah ieu tingali tah ieu buku ieu. Buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun. Situs Tah ieu cenah tah anu ka kuping teh tadi tiagan. Naon abdi ge inget. Make jeung aya kereta emas, kereta binarom. Aya papajangan emas. Aya muning. eta teh kacarioskeun. Tak itu tak saur pun bapak teh harita waktu sareng emak tak ieu teh cenah di mana dunungan urang bade diistrenan nikah ieu urang pake kitu oge lamun dipunut Bener sia. iraha teh sia teh tong sok kitu aya meureun 30 tahun ka tukang mah Dunungan keur bingung. Bener dawala. Mar. ulah Yaan. laras nur Dawala. Mong 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 mong. Nuhun dawala. sawang sunah kula Kadeler sia ini. Sokot hayang naon maneh motor. mio Wah beres. ala nya kapungkur abdi ge Pahlawan keberangan aya wae. aya wae pahlawan kaberangannya Kampung. cokot tawala kitu we keun ku dewek kreditna Doh. lain ngiredit pamere apa sih mah teu bisa ngerem Awak itu bisa ngerem juga. Nuhun dawala. Mar, di mana, Mar? engal saurkeun Saurkeun abatos ka dulu. nah sia teh tong sia teh sok buru-buru mangga eta teh kuring mah kieu pisan atuh ngadenge Yang penting eces teh. da bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu nya Wah harta karun teh. Oh. tah di Gunung Tilu aya Ya. Kabangsa situs-situs teh benerna mah. iya neangan tah geura nu ngajagaan teh toha gitu. Mar, Bulan di mana, Mar? wah di mana wah Leisuri. mangga ai di priyogikeun maseu Aya tukang hias teh saha wa? Oh, Mar, Bulan tukang hias teh saha? Cing tukang hias warga. moal aya di dunya masieun eta teh tukang ngahiasan widadari Mun ayeuna mah tukang hias selebritis. Widadari. sumuhun Waduh, wah aing nitahna ka dewa. atau ku agan di piwarang nama Usaha sawios ku abdi
Kusi Semar Dewa dipenta di titah sumuhun dijemput wae entong kan cenah hari ini sorangan Wah aya kitu cenah arangkat we. Aduh sina tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh tukang hiasan widadari sumuhun alah selebriti sungkul atuh wah nyor gua masih dah nu ngahiasan dewek sele cau akang bet kadang Dora dihias gitu ai eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten saha anu sarupa jeung si Arjuna Dewa Kamajaya Dewa Kamajaya sumuhun ieu anya bapak kumaha nitana aing ka dewa sawios ku jisim abdi urang piwarang sawios ku jisim abdi urang titah teu diongkosan oge sumping nyalira gerak teh aya kitu waduh pangaruh daya kitu kalau aya anu sarupa jeung si Mayang Arum garwana nyaeta Dewi Ratih Dewi Ratih nyon bapak mah kawuhanana wah lain gaweul nama bener kaluhur oh gaweul nama kaluhur gaul karuhurna bapak mah deuleu percaya eta kapat ke si Badaru kapat anu tanpa dikapatkeun ku jalma sagala rupi anu diperyogikeun ku agan di sawarga ayana sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna waduh wa nuhun wa gamelan non teh gamelan pakeun gamelan Silokananta teh sareng si Nena Dewi Saroni nu geulis ah geuna inu rek kaul iya cucut ibu cucu Ari Saputra Dewi Cucu Setiawati Ari kapat ke si Badaru bedil karantaka di ditu di sawarga mung aya anu misah di mana ta eta mah anu misah teh kareta Binarom kareta emas di mana ta eta mah sanes di sawarga eta mah di Waringin Pitu Waringin Pitu aya tangka saringin ngajajar 7 ta eta sirina di mana palih kiduleun Tegaramat Kapanasan kapalih wetana Tegaramat Kapanasan ta eta Waringin Pitu di dinya tete nemrak henteu moal nemrak seun aya nu ngajagana saha kalawin Cagni we tepangan ada eta anu ngageugeuhna teh makhluk nu kararitu we makhluk nu parorenges moal katingali ngamenak biasa we karuleuheu nya karuleuheu we kos budak eta we budak angon padahal eta teh jalmi penting wungkul ngan teu katawis keun bae lamun ku aing dicokot ku aga canat kumaha cara mangihkeunana pang penang oge tepangan we api-api ameng kayaknya penak taroskeun pentak we saur jisim abdi begitu nya
cek Semar gitu sumuhun nuhun man partos kan cek abdi gitu sabok ya pengaruh Kang mah cek Haji Semar Suteja lah Purmio teh ka ieu teh mere ngadakak wa tara perhatikeun ieu abdi mah dina kewe dina hajatna turut mengundang pangluhurna we dinya teh tulis pangajeng-ajeng pokona mah di arulem CS abdi wah iya beres nama tah papajangan mah di kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton Bali Merkucukona ka kaindran tebih sawios putra Gatot Kaca bade kaul wa apaan eta teh kacanakna teh ku jalma 1000 sumuhun tapi Gatot Kaca rek kaul dek dibawa ku sorangan uluh mangga iker sama kumaha kaula ka sawargana sawios da agan mah aya jasa ka urang sawarga agan mah tiasa bebas ka sawarga saharu teu uninga ka agan margi agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan anu pemberontakna teh Sinaga Percona kapungkur pas aya jasa leres aya tulisan tah lamun munding mah cokot ku si lain di mana aja teh di Tegara mat kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima tah ti waringin pitu teh ngeta tadi dinya aya Tegalan pangihan anu ngangona si Dadung Dawuk munding na 100 kumaha ceuk abdi teh pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuk ceuk dewek begitu ku dewek bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu sabaratus tahun bapak eta nyimpen munding di dinya aya meureun kana 300 tahun mah sabaraha hiji 100 atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu mundingna da jalung wungkul kabeh oge amuing tegablek pucu si aki-aki urang mah make bikang atunya na teh nyaho ekonomi 300 tahun baru jadi coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50 jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ayeuna bari belegugna kerting otak udang 300 tahun lain munding samaneh aja nah aki-aki nyiksa teh dan normal meureun-munding oge hayang kieu cetan sarua dah daya nyawaan atuh aduh munding sarua munding oge meureun da jelema kurang ajar daya nyawaan sukuna barodas yang barodas sukuna sok pangihan hai abdi hajar si laing siap atuh kitu bapak lah naon nyokot munding euy hah ngan hanya kawe beuh eta bapakna berewa kahayangnya 100 munding ayeuna munding sabaraha euy munding nya kana 10 juta we hiji 10 juta 10 juta kali 100 sabaraha 100 juta lah naon 10 juta kali 100 630 wah gede euy sia masa dijawab we saya dijawab saya tambahkan bae betul gede lamun gitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro senadian bangsajin senadian sakti mandraguna aku horata wedine aku tak lumampa segi wilujang belat wah beres ya sawieu sareng abdi we gan ya lah naon pangampikeun lebueuk bantur mah aneh nah atuh bueuk mah antep we cenah ngencar yes ulah khawatir nah nyaah aing mah ka bueuk teh resep nempo beungeutna jika saka asa nempo potongan
asa posi eutik resep cureleukna cureulek sok resep kandelekna elah resep buuk dewek mengelea dipanggil jeung aing resep dikasih peut ini kainran safat papajangan kepinoda mah pada lumampa mar air rek tepungan dewa mangga sarang we sarang sisi abdi mah bade langsung ngapelesat ka sawarga Maniloka bade dedeuheus ka dewa nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna ya nuhun man mar pot tuturkeun aing geuning nyokot muning mah wetaneun waringin pitu sae tuturkeun wah mau katuturkeun dasar mangga we agak dipayun tar mere jajan teh jelema teh manja teh kalau mama Gatot Kaca kaul ka Paman Arjuna sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan wa mangga teu langkung ngagan dewek meureun dek we beja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng dewek menang tugas dadakan we nyae Pak abdi geuning ngapikeun heula aya manuk entong sok aja soang tuh soang di mana sih teh soang saha urang ngapikeun ya dan ini tuh Raden Gatot Kaca bunga-bungangang bunga amarwata suta dina manana doh ieu ge kalayan gilik pikeun lumampah ka kaindran moal muli heula ka amarta nyaeta bade nyanak papajangan emas leres pelaminan bade diange pelaminan dina waktosna oleh panganten Arjuna sareng Mayang Arum doh ieu ge watek wantos Raden Gatot Kaca dudu wong samenean doh tiasa ngambah jomantara leres nanging saderengipun lumampah dateng ke Ganawiyati Gatot Kaca lajeng melirik busana apa busana Gatot Kaca busanane Gatot Kaca jamang mas mur susun 3 sumping mas rineka doh inggih hulur-hulur nganggam drasmara aja jamang susun 3 inggih gelung cupit si mewek prasta hucakan sana lajeng si mewek raksukan Krean Takusuma pengawasanipun oranana beraja ingkang tumawa inggih si mawe sinjang wasununa suasana wancit tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan saderengipun Gatot Kaca ka Ganawiyati ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gendingane pun macan-macanan sinjang kirut sejatining wayang manjat padang kang lumampah sebat perwira pahlawan pembela satria andalan bangsa banteng benteng negara
tegang pati lali jiwa bangsa Guru Siwo Gajah Mata Satria Jangan mundur mantra Talurut leret talungan longo eta luar leret balik leret longo balik ya akar sarumanget pisan euy nya wargi-wargina kuat Juragan Gatot Kaca nya sareng ramana nepi ka sumanget pakaulanana oge jelema 1000 sumuhun dek dielehkeun ku manehna eta lain eleh gelut tapi papajangan emas biasana kabawa ku jelema 1000 ieu bade ku nyalira jadi 1000 tanaga jelema teh ku sorangan gining teh nyeun wah nepi ka kitu takulan batur mah Juragan Bima eta rayina rek nikah Juragan Arjuna nepi ka moal balik aing sahinga kareta binaromjan ke bawah sumuhun nepi ka sumangat kulan luar biasa sumuhun
wajib dicontoh teh kurang bulan nuturkeun Juragan Bima yakin moal kaberit moal puguh lempang manehna mah 10 lengkah aing salengkah manehna salengkah ka wah jauh tinggalina lagi kan dek ngaso heula we di desa gedeungnya mending di dinya we ngaso heula mah Bambara udah piruan mantap dina kepunala tahanona sanes kalakuan kulare mantri barang ukuran mahana kaewu Kang Haji Pepen aya Haji Pepen sok patung jadi babang aya padudung katapa sama gahadina pikir pohona ngan memenitan ger nyebet hajat ibu hajat nyaah ngan menitan aya kene cucu aya pak mancawura paninengan Haji Dodi aya Pak Haji Dodi kiamat sosorangan Pak Haji Erwin aya mancawura paninengan kiamat sosorangan dasar keur nandang tunggara masih teh tilik tumiplik kitu lain kieu lain urang sambungkeun Kang Dede Cibabang tesangka geniat tesangka temalire nusatina hari kitu kumaha atuh pacun Sugan teh tetep micinta Kang Haji Risma geuning pegat duriatna sampai yang Dede si bapak sauran mere janji sanyana hore ukur ngabibita itu cenah iwa apa kena kanu hina ganya pauyut buset janji teu jeung buktina aya Kang Uyut Buser aya Payuyut Buser yang alen tentu kira waktu tepung munggaran matikeun ngajak rimita aya Pak Andi aya
kanyerian gede bohong gedenya ada yang ulah katipu deui nu ngomong ujang dudung maka di katapang najang aya keur gantina moal cara jeung anjeunna wacara dena Granada nyarita arek ngabela gernya Pak Guru ama geniata ayangnya tanah kemana atuh kemana ayang panggih jeung anjeunna lamun kitu bau karena pasti pegat jangan-jangan bisa jeung kumaha neng nunu kunaon teu aya sumping Kang Ari aya halangan mata keseng ajeng-ajeng Aya Pak Haji Apong. Aya baik. Aya. banginten salira pundung apa geus lawas henteu patepang Ya. Akang, bisa lanjengna kumaha naon di Akang? dek kaul dewe kieu euy. Aduh, kau naon di Oh Akang? Jaipong Sidawala Oh, nya atuh sapae. kapan ieu teh di Kuta Waringin teh ya Semua Bapak Haji Saifuddin Pak Haji Saifuddin. kali Ibu Hajah Euis dina raraga nikahkeun putrina Semua Neng Hajah Dian Hamdayani baras Kabribtu Ahmad Gundar Permana kandenan. dinasna di Bogor ieu murang kali jeung Semua di Bogor. putrana Kiai teh Eta teh. Aduh. alah kibesan Sumuhun. Asidawala kaulan gitu Jaipongan oleh sakedeung Kau sagong sewang maka panganten. Jangakeun ka pacungcun tokoh silat. Aya Kang Dudung katapan. Kang Herdi
saos urang engkang Pak Haji Batin tetep sasarangan saos urang apa engkang batin tetep sasarangan geninganan kang baran anu bageng sasarangan aya patuana sanajan ditulet tali dedi moal cenah jeung sanajan digonta-ganti wacara jeung anjeunna moal sareng jeung anjeunna tapi maling ka Bandung ieu hoyong ka soreang wae hati mahaling di kantong hoyong di sarangan wae geningan hoyong di sarangan wae iya batin tetap sasarangan geningan denungan sasarangan engkau urang sami-sami ngajung-ngajung budaya bangsa dunungan budaya bangsa tuturkeun tariohna mah hirup apa pamuntangan teh eta apan seniman jeung seniwati ya seniman ngarakan ngaraketkeun duduluran dek jadi dulur kumaha ingah hianat mah teh nu aya mah deuleu kemang beureum buah buleud naon maksudna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh kana pipaseaeun buah buleud kana peureup kitu teh nah ada teh nyiar-nyiar pipaseaeun aya ngeributan sia mah hirup teh deungeuna teh ngadenge ribut teh teu malalikir pisan jelema deing aya zaman Bapak Haji Saifuddin kali Ibu Hajah Euis teh ieu teh lain waragan saeutik wah kikieuan teh moal meunang 3.200 dina raraga neuneun ka deudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka panganten ka putrana ka putra putrina anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam merimitan nya atuh dongakeun ku sia teh lain diheureuyan prioritaskeun sakitu sagala diasongkeun teh so ti mimiti tuangeun ududeun leuteun kopi da kurang kumaha
can aya gawe saya teh geus mutik trik kakarek diuk teh geus butik teh kantong pinuh Neng Hajah Dian Hamdayani TK Bribtu Ahmad Gundar Permana burukan teh polisi teteh polisi hayang ditangkap beres Berlin hayang ditangkap sia teh sareng ramana ieu panganten pameget yo kiai teteh kiai ongkoh di dinas pendidikan ongkoh eta teh can Bapak Kiai Haji Yayan Hanusa burukan teh Bapak Haji Dodi Haji rai-raina teh Bapak Haji Ujang Suparno anu hajat kamari Bapak Haji Wahyu Asep Wahyu Bapak Haji Asep Bos Lepis burukan teh can ti Pak Haji Umar Cibuntu Cibuntu sarua eta oge Bos Lepis Bos Lepis merek Argo eta teh Jin Jin mere hiji sewa mana dek mere kadewek oge teteh Haji Umar teh kadewek ngacan sok burukan tuh batur mah geus wani jual meuli jin 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 dijualan bolo jin teh urang dia mah Sararakti jin dijualan dari jin Sok. eta lepis ieu mah malah Pak Haji Umar mah teh Cibuntu cenah Bos Lepis teh munut lagu daun pulus daun pulus tuh can Bapak ai Haji dewek ngahayang ngadenge lagu daun sirawung acan keur dikarang heula eueuh aya ge daun kiri nyieun ke mah nyieun kerek nyin surabung langit can Pak Haji Dedis Suwarna sarjana hukum sarjana hukum Pak Haji Adang Pak Haji Adang Pak Haji Asep Wahyu Pak Haji Abdul Majid Majid Pak Haji Erwin Pak Haji Ikin Sodikin murukan teh warga Kang Haji Oci tu Ciciwidey aya aya Kang Dena Granada TMM aya anu nyoting anu wah foto foto nyiar Ramayana foto lar haji gumelar Pak Anda aya Pak Pak Ana Cuncun tokoh silat raksa diri aya Pak Ana jeung Pak Ani tokoh silat teh riksa diri teh sumuh sapatu aya hah Kang Dudung Sapatu Kang Dudung Sabatu aya intun deui dikata tuh Pak. dewek mah lamun teu eueuh Kang Dudung mah boga sepatu murukan teh da meuli mah roream aing teh mantri baran Mantri Baran Kang Haris Banjarsari aya adieu Kang Dede Cibabat Kurunyu Kang Haji Rashid Pak Guru Anang sama Pak Guru Aman aya Pak Guru Anang Pak Guru Aman aya urang Garut teteh teh Abah Omen Kang Herdi Pangalengan Kurunyu dengan ngintun Pak Haji Apo Kurunyu Pak Haji Apo dulu itu Pak Haji Maulana penjahit marukana teh Dede garareten ka dewek laras Dede Cibabat Pak Haji Gumelar ti soreang aya aya Dede Cibabat aya bukan Maman toko 88 toko 8 atos hah nya aya Pak Haji Pepen ti Sumedang ti Subang aya Kurunyu jauh-jauh ge hah Kurunyu murukan teh ceuk dewek oge marukana Uyut Buser ge aya ngirik ngandada se sararumping ka dieu ayeuna kari-kari deuh nah sia teh oh tuturkeuneun aing pokok dituturkeun pokok dikedebutkeun aing ngakeun bae da misah deui aing ngaboga dulur si Guyur ada si Guyur mana Ari Akang Guyur Tarompet oh Guyur Tarompet minang kawin heeh anu minang bae minang kawin oge da loba modalna
mineng di Walimahan. Alah. Borokan teh. Malihan ieu Bapak Hajat teh pamunut Asep Wahyu. Bos Lepis. Kang Asep Wahyu. Palai di tarompetan cenah wayang teh peke cinte ngondang ku sorangan tarompetna mah. Benar. Hayang juru kawih cenah anu buhun. Buhun. Teh Cucu Setiawati karunya beka geus pegang gitu tuh. Pahlawan Sinen teh. Pahlawan Sinen teh. Dina pahlawan seni dina berjuang seni teh tidak mengenal lelah. Tidak mengenang lelah. Sanajan geus peot oge. Angere sumanget Aiswan teh mah da teu robah. Suara mah da teu robah geuning kitu mulus. Mere contoh ke budak ngora tah kitu. Kitu Kabogo si ayah teh. Oh, kitu sakira. Boboan putus jeung si ayah. Ka Bapak Lurah, ya ka Bapak Camat, Bapak Danrami, Bapak Kapolsek nuhun. Ka Bapak-bapak Hansip, Bapak-bapak keamanan ti sadana pihak. Laras. Gacan Palit Polda. Palit Polda. Ngiring ngarojong. Pak Haji Budi ka dia gitu. Gaya. Alah. Borokan teh. Yang Ulang. Pak Haji Adang bin Haji Ali. Aya. Di Isro Kaspipa. Nya. Al-Mubarokah teh geuningan. Waduh. Pesanan pakaian jadi wanita pria. Partai besar, partai kecil bisi kadinya pesen kaosna kadinya. Di Jakarta usahana ge dulu Tanah Abang. Eta teh di Tanah Abang pusat. Wah, beres. Oh. Beres. Aya ku bagyanya penting ieu urang sarerea. Nya. Mari dibarengan ku halodo. Halodo, Kang. Urang doakeun geulis. Kasep panganten jaler istri oge aya nu digusaran. Putuna Pak Haji. Beres. Mudah-mudahan bae ieu nu digusaran teh cing jadi istri anu solihah. Amin. Nya panjang yuswana ageng milikna atuh panganten. Jaler istri beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan. Hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga. Eta parahu nu ditunggangan ulah rapuh, ulah ripuh, ulah ropoh. Laras. Anggur cing repeh jeung rapi, cing tiasa mageuhan. Rumah tangga anu sakinah mawaddatul warahmah seperti ayeuna. Cing langgeng silipika nyaahna, silipika deudeuhna. Amin. Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Atuh dinas kepolisianana mudah-mudahan cing pindah nu deukeut di dieu di Bandung. Ya amin. Karah ngariung di dieu Heeh. Jeung mertua. Naik pangkatna. Nya. Heeh. Tah kitu euy. Sae. Can seniman seniwati. Can seniman seniwati ngagunuk. Ayeuna Cep Aam ge pan di dieu. Hah? Cep Aam putrana Oman Kenang di dieu kitu. Eta cing ekeng di dieu di. Heeh, nuhun ah, ulujeng tepang. Ya. Yang Iwa di dieu. Yang Iwa di dieu. Yang Iwan Rosida. Heeh, nuhun ah. Kang Oman itu di Cimareme aya. Siwi almarhum Pak Haji Jen. Bapak Lurah eta kamari di dinya nangap wayang teh geuning anu nangap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tur ting ting pak. Kang. Hah? Pak Kosim teh. Mahasiswa STSI. Apa aya guruna ge Pak Kosim? Anu nuju apresiasi. Nya. SMKI. Ibu Sandy di Amerika yo. Aduh. Geus kolot oge manehna diajar nyinen. Diajar nyinen. Teu putus asa. Urang Amerika nepi ka
reus dek mah ayeuna manehna hayang diajar nyinen. Hayang diajar nyamat. Lagu bang Toyi. Aduh nuhun asa namina teh? Iya. Oh. Namina teh Ibu Sendi. Aduh. Wilujeng tepang Ibu Sendi. Misi Sendi. Nya. Kakara meureun manehna nonton wayang ayeuna tah. Nya, anak Sidawala teh. Nah, bakal disebut anak Sidawala. Sarua cucungik nage monyong. Yang jauh ke program urukan muji. Good night. Good night. Misi Sendi. Ya, Misi Sendi beautiful. Kirut. Beautiful girl. Alah, geus boga anak dari manehna? Boga atuh akang. Hayang jadi mitoha dewek. Bener. Eta resep ku pangamungna kan. Heeh. Nya jiga obe. Padalang Kosim ka dieu. Di dieu borokan teh margina Pak Kosim. Di SMKI heuh nuhun. Guru di SMKI. Alah. Dina zaman kade kapesedak-sedak kieu duh. Nya Kang duh. Unggah di dieu kieu. Nya unggah di dieu kieu we ye dak puguh tempatna kieu. Tempatna kira-kira. Nya tawis micinta kana kasenian urang seni Sunda wayang golek. Nya akang. Ngan kadewe dina pasedak-sedak kieu teh sok dipake kasempetan ku copet. Ku copet. Nya. Sok aya wae dina wayang mah. Mode dewek ning. Naon akang? Di Bandung gitu di alun-alun ka Padalarang teh sok aya Damri. Oh Damri, bus kota teh ya. Loba teh copet. Loba teh euy. Awewe dicopetna teh. Awewe ge nya. Ai dewek kabeneran naik, dewek teh pinuh bus Damri teh. Ya. Kieu we ngajajar tah bararuntang. Nah, bari nangtung muntang. Teu nyaho aya awewe nyopet kana saku aing, jauh bulu bus we. Teu nyaho sepatu aing tobros. Saku aing tobros. Soek. Jokep teh kana bobogaan aing baru kana HP. Eta ge kadenge ku aing ku Bluetooth copet teh. Nah, cenah HP teh hipu. Geunya cenah HP teh. Wah, didengkeke ku aing leungeunna eta copet. Tep. Sok sia. Ku aing mending dicorowokeun sia copet mending cook. Atuh ngeuna we aing ka Padalarang teh we tibra aduh. Alah. Benar Kang. Teu bisa turun harita teh leuleus. Eta kadeule copet awena leungeunna kekepret we. Kekepret. Bari diulaskeun karena baju supir. Alah, ampun. Kang. Euy, Lain bieu Pak Haji Adang ngarewo. Pak Haji Adang kumaha Cenah eta ka Kang Cepot Polos Tomo cenah kitu naik. Polos Tomo. Oh, tenang. Alah. Ya kana ke ku trompet. Polos Tomo naik gaji. Naik gebong. Alah. Walah. Aya ku bagja peuting ieu urang sarereanya. Nya. Mudah-mudahan nu nongton, nu ditongton, nu icalan sadayana cing panjang umur. Amin. Cing gerede milik. Amin. Ieu anu hajat teh ti mimiti Bapak hajat nepi ka putra-putrana kabeh haji, ieu panganten oge hajah. Hajah. Bayangkeun atuh anu nongton sadayana mudah-mudahan cing jarade haji. Amin. Nya. Amin. Alah. Borokan teh. Sawa rai-raina teh tos haji akang atuh da. Rayi-rayina. Oh. Haji wungkul bagja peuting ieu aing ngomong lah. Haji Baran aya.
Haji Nugraha ayah bukan Pak Haji Erwin Haji Dodi Rai-Raina Pak si Kasep anu meuli truk dewek ning aya Haji Giri Harjatilu dia laras bukan Haji Polos Tomo nya euy naik ya boy sok cing putar rompet anu kitu teh gini kata buyur bisi poho deui saya bejahan ku aing nya dagu contohan dah kikinciran dina leuwih anu kitu koko jaya di muara anu kitu sok euy Pak Haji Adang sok ada mari sangakeun ke Pak Haji Adang Nararineng aing inget ka Haji Apo kitu teh jayang usikeun mah Kang Cuncun aya nya Kang Cuncun di toko silat yang ning Kang Cuncun riksa diri teh ngamplop ka dewek geura aing ngadenge tarompet mah perungan babuk sak aing ulah dieureuykeun rajeun ka karamilu deui teh sia nyiksa aing aja ngalonyeng we isin ku Pak Haji Adang nu munutna